Bismillahirrahmanirrahim. Hei sakabeh umat Islam nu aya di ieu alam, anu sami-sami faham wajib ngaji mah sing dawam. Margina urang sadaya hirup sakadar ngumbara, duka isuk duka jaga rek ninggalkeun alam fana. Geuning hirup teh teu langgeng, urang sing ngarasa keeng, sanajan masih katineung umur hayang panjang ampleng. Urang teh salaku umat sadaya mikul amanat, wajib ngaji, wajib sholat 5 waktu ulah elat. Entong hayo bae sibuk ti sore dugi ka isuk, da dunya mah bakal amruk, jasad urang bakal buruk. Nu mawi sing seueur eling ti beurang sareng ti peuting, silih ajak silih aping, silih jaga silih geuing. Tukang dagang tukang tani sing nyaraah kana diri, meh dunya akhirat teu rugi, tong tinggal sholat jeung ngaji. Jerih payah banting tulang, beak peuting beak beurang, eueuh waktu anu senggang, belaan ngaji teu datang. Karepot jeung kariweuh moal arek reureuh-reureuh, poro nu sagala eueuh ngalah dunya moal sebeuh. Dunya tungtut elmu siar, pan urang wajib ikhtiar, supaya urang diganjar waktu ngaji ulah liar. Sanajan repot digawe eueuh waktu anu nyalse, pepeujeuh gowa tong pere pagawean tunda bae. Geus datang malakal maut, taya budak taya kolot, taya salse taya repot, tetep nyawa mah dibetot. Teu bisa mundur sadetik, najan urang bari ceurik. Harta banda teu dilirik, tetep urang bakal balik. Balikna ka alam kubur, waktuna ninggalkeun lembur. Ayeuna mah amit mundur, harta banda milik batur. Anu menang jerih payah, loba kebon loba sawah. Kendaraan katut imah, geus maot ku batur pasrah. Aweuh anu bisa nulung, sanajan duit satangtung.
engke mah bakal kadungan dunya nu digugulung. Teu inget teu apal isuk rek datangna ajal. Beak waktu keur amal akibatna hirup gagal. Sapa panjang hirup poho padahal ajal geus nempo. Nyawa urang didodoho dicabut teu mere nyaho. Pepeje sing buru-buru mengpeng aya keneh waktu. Pikeun urang nyiar ilmu saban dinten saban minggu. Hirup urang masing mikir rek ngajawab munkar nakir. Nu datangna mata gimbir bari mamawa gegendir. Hayu urang geura tobat mengpeng urang can telat. Oma tong ninggalkeun salat